ulama inget kasu kita inget ka dongeng nu keur didongengkeun. Jelema ibadah bae ka Gusti Allah suami istri ngarorakeun kulantaran ibadahna pohara tahajud teu pernah dilewati tama duaan tama duha maca Quran so naon kitu ngar tahajud puasa maca setahun 2 tahun 3 tahun 4 tahun 5 tahun cek Gusti Allah Jibril bejakeun kedua manusia suami istri nyana umurna bakalna dibere 60 tahun kan udah bejakeun soal umur mah ngan kieu itu mah nyana bakal dibere kasugihan setengah umur bejakeun milih endek ngora sugih teh kolot susah atawa keur gora susah kolot sugih umurna kira-kira 60 tahun tak 30 tahun ngora sugih engke 30 tahun dicokot kasugihanna susah masa ketuana apakah endek kolot 30 tahun kolot sugih kuari susah 30 tahun bedakeun kajana milih endek ngora endek kolot datang malaikat Jibril Waalaikumsalam naon kula utusan Gusti oh masyaallah naon ieu anjeun geus boga peris aya pangalem di Gusti Allah ku hebat-hebatna ibadah lantaran anjeun soleh pamajikan solihah maka Allah ngabejaan maneh bakal umurna 60 na ieu 30 tahun bagi 2 ku Allah deuk dibere kasugihan jadi artinya masa muda setengah sugih ke kakolotnakeun susah atawa kolot sugih ngora susah kuari kan maneh teh umur teh ieu teh 25 tahun jadi lamun 25 tahun tinggal bagi 2 deui ka ditu kayak 60 teh ka 20 25 ka 60 sabaraha tahun 35 tah bagi 2 tah deuk sugih kuari keur susah keur ngora engke kolot susah atau kuari susah ka kolotakeun sugih heuh kita perlu musyawarah sakieu jeung pamajikan neng kedatangan utusan Gusti maksudnya Gusti dek mere sugih tapi Bismillahirrahmanirrahim lamun tadi nyaritakeun tentang mukminin innal ladzina amanu wa hajaru wa jahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah wal ladzina awaw wa nasaru ulaika ba'duhum awliya ba'd antara muhajirin jeung ansor ieu adalah manusia-manusia nomor 1 anu bakal ku Gusti Allah dihormat sebagai penghormatanana eueuh deui kecuali surga masyaallah ke dihareup sebabnya ada boga karakter ba'duhum auliya'u ba'd sebahagian para sahabat muhajirin jeung ansor eta adalah aulia ba'din lindung melindungi dengan sebagian yang lain tolong menolongi sebagian mukmin jeung mukmin lain wis sekat antara muhajirin jeung ansor sehingga terus datang ka kuari antara urang sesama mukmin sesama muslim ulah aya sekat ulah aya komo urang sanagara atuh kudu ngahiji dibeungkeut ku kalimatun thayyibah la ilaha illallah sadunya anu la ilaha illallah dulur urang al mukmin lil mukmin kal bunyan yasuddu ba'duhu ba'd mukmin dengan mukmin adalah bagaikan bangunan saling menguatkan satu sama lain moal aya kenteng lamun eueuh reng
kaso moal aya kaso lamun panglari sungsuhunan moal aya sungsuhunan lamun kuda-kudaan mun tiang moal aya tiang lamun pondasi ya sudu ba'duhu ba'don kesatuan kuat pondasina kuat kaluhur eod pondasina eod tihangna rubuh moal kebal itulah kalbundian urang teh ku Kangjeng Nabi geus digambarkeun seperti eta antak dicontohan ku muhajirin jeung ansor muhajirin sahabat anu ti Mekah ka Madinah sahabat ansor anu di Madinah mempersiapkan kedatangan muhajirin ialah ulaika ba'duhum auliya ba'd ternyata kafir ge sarua bae walladzina kafaru ba'duhum awliya'u ba'd jelema nu kalalapir teh horenganan ba'duhum awliya'u ba'd sebahagian kafir nyana ge lindung melindungi ka kafir nu lain tolong menolongi ka kafir nu lain sesama kafir nyana saling melindungi sakumaha urang sesama mukmin sesama muslim saling melindungi saling nolong atuh kafir ge sarua bae berarti kan moal eureun-eureun di dunia membangun kekuatan mukmin auliya ubad ba'duhum auliya ubad auliya ubad atuh kafir ge sarua contoh ketika di Mekah teh encan kadenge Muhammad diangkat jadi Rasulullah eta nu ngaran Nasrani benci terhadap Yahudi nyana teh teu repeh antara Nasrani jeung Yahudi Kristen jeung Yahudi beda kitab padahal mah samawi kabeh Kristen kitabna Injil di Kangjeng Nabi Isa alaihi salam Yahudi Taurat di Kangjeng Nabi Musa alaihi salam padahal mah Taurat geus kajelaskeun bakal aya nabi ngaran Isa di kitab Injil dijelaskeun bahwa keur ieu teh aya Musa kitabna Taurat sama-sama Injil jeung Taurat kitab-kitab samawi yakni kitab ti Gusti Allah sarua menuhankan menauhidkan hiji Allah dina Taurat nitahan ka mangeranan ka Allah dina Injil nitahan mangeranan ka Allah tapi lantaran boga kepentingan ribut teureun-eureun di Mekah Nasrani jeung Yahudi teureun-eureun ribut gede lambat laun Kangjeng Nabi diangkat jadi rasul mulai dakwah sakitu geus ditikem Kangjeng Nabi diteror Kangjeng Nabi dibekot Kangjeng Nabi dakwahna lantaran Kangjeng Nabi mah tidak mau tahu terus perintah Allah mulai tina dakwah khafiyah sirriyah lalaunan bisik-bisik datang ke jahar wah kewalahan Nasrani kewalahan tidinya kumaha eta nyana bergaining Nasrani jeung Yahudi wow rapi Nasrani jeung Yahudi teh nyana teh ngayakeun musyawarah persatuan mari kita satukan cek tokoh Nasrani ke tokoh Yahudi dalam rangka menghancurkan Muhammad dengan sahabat-sahabatnya lambat laun kita akan kalah dengan Muhammad kelihatannya makin hari makin banyak pengikut Muhammad dengan demikian kalau kita paberencai apa itu paberencai kamu tidak tahu paberencai puing-puing apa itu puing-puing hese musyawarah mah di emper kos kieu. Urang ulah papisah cakeun ngahiji. Ketika Muhammad ngayakeun kitu dakwah urang hadang kedua. Waktu tatadina ribut Nasrani jeung Yahudi. Wah, kuari masyaallah sakumaha adi jeung kakak. Sakumaha dulur meleg-meleg. Horenganan dina Quran teh diabadikeun. Walladzina kafaru ba'duhum awliya'u ba'd. Terus datang kuari. Di dunia teh seperti eta bae mukmin ulaika ba'duhum awliya'u ba'd.
urang teh anu boga naon gitu iman anu kuat mah neule dulur urang nu dianiaya di Rohingya, neule dulur urang nu dianiaya di Baghdad, neule dulur urang nu dianiaya di Berihan, dihajar di Suriah. Eta teh kan urang cerik batin, ya Allah, dulur aing di kitu-kitu kan gitu. Masya Allah, horenganannya nama seri kafir nu aya di urang teh seserian, neule penganiayaan Rohingya teh cek di urang, Hindu di urang, Buddha di urang, termasuk Kristen di urang, serinya nak tek ceuli lamun teu seri. Sebab naon? Emangnya nama gegede nama dek hancurkeun Islam. Di urang rapi sote guari damai sote Kristena masih kena minim. Yahudi na minim, Hindu na minim, Buddha na minim. Kadang deui ketika Nasrani geus kuat, ujianana diparehan orang mukmin. Mantap kudu sarariap geus kuari mah. Kudu sarariap jaon kiai, watu kuari pencalangkah 12. Jang naon eta lompat 12 mah. Kudu siap deui. Sebab naon? Nasrani teu ilu damai di urang teh. Termasuk pemerintahan wallahu alam. Kasus nu edan masjid dirusak, reaksi negara. Kiai dirusak, reaksi nangan kitu-kitu bae. Tetapi gereja anu henteu sakumaha, turun tangan kabeh. Berarti kan ieu mah urang menilai, oh negara aing jadi kos ieu, awas ya ku aing. Deuk naon cenah kiai, pokona aing mah bisa awas-awas doang, awas ya. Teu kumaha urang nya leutik nya susah urang mah teh. Ngan sakadar nempok, paling kieu doang kan urang mah. Kos nu moal paeh bae eta pamarentah jeung nagara jeung polisi. Engke sia ku aing disenserikeun di akhirat. Tapi kan urang lamun ngomong kitu kujana dihitutan, "Deh, kuari cenah teh lain engke." Aing mah teu bisa kuari engke. Engke mah. Awas ya kuari, ayo sia jenderal saha, ayo sia engke kuari, aing bakal ceramah di akhirat. So amat, dia tuh emang aing kadang-kadang so dihareupeun ku sia mah. Engke aing nyaritakeun naon gara-garana ketimpangan antara negara jeung rakyat, pemerintah dan rakyat, polisi dan ayo sia TNI dan ayo. Nah, iya ya naon? Orang dibalik eta ulah waka, urang mah ulah waka marah-marah sebab horenganan euker berjalan politik kos kitu politik mah. Tidak ada teman yang abadi. Politik mah kos kitu. Bapak sorangan bila perlu tembak. Politik mah kos kitu. Ya Allah ya Rabbi. Eta politik kejam politik mah. Demi kekuasaan jeung dunia. Naon bae hancurkeun. Nah namanya kurang kudu hati-hati kayak ulah terpancing urang mah sebab urang mah bagian nangan sakadar bagian ngaji. Urang mah isuk-isuk bae minggu mandi ngopi ngarokok balik berangkat. Datang ke majelis atuh kiai na kumaha nya namanya nyender bae terus ngopi ngarokok balik. Geus emang bagian sia mah kos kitu wae. Geus ulah jaritakeun politik ulah jaritakeun daot. Geus bae sakitu. Aya nu asup ka majelis geus neuleuan jemakan ieu demo ka aing. Kos bagian urang kos kitu bae geus. Urusan nu galeumpangkeun politik ngan eta bae batur duduk jadi raja, urang nu korban sakitu doang. Wallahu alam eta mah sabarodonyana geus ge boga amal masing-masing di akhirat. Ai polisi geja aya nu boga nurani mah beda ngomongna ge nu boga nurani mah. Tapi lamun urang leuleuh gerak-gerak na lain deui. Abri lamun nu boga nurani atuh lain deui. Tapi lamun keur gerak teu boga nurani atuh lain deui. Kitu keneh DPR ge lamun teu boga nurani atuh lain deui. Kitu keneh bupati, gubernur dan lain sebagainya. Urang mah sakadar rakyat nonton. Ieu mah keur carita horenganan kafir jeung kafir ba'duhum auliya ba'd. Saling lindung melindungi antara yang satu dengan yang lain. Ketika menjadi minoritas di Indonesia, Buddha, Konghucu, Hindu nyatunya na satu wadah, Kristen nyatunya na satu wadah di wadah kafir supaya ulah teraniaya. Kedeung deui lamun nya geus gede, awas walladzina kafaru ba'duhum awliya'u ba'd.
kuari geus bertengger geus lolos kuari Partai Kristen. Nanti kumaha coba Partai Islam mah anu ngadengung-dengungkeun Islam Oma Irama raja urang sarerea idaman teu lolos. Coba coba yuk. Tadi nama lamun lolos mah geus kurang tarima, bawa ka dieu ka majelis, bawa gitar tua ka dieu. Ieu keur cerita seputar partai aya naon di Indonesia. Padahal Bapak Irama ge jan puguhnya na ge eta mangarana ge partai ieu, tapi kulantarannya napas Islam. Nah, tadi loloskeun, tapi Partai Kristen lolos, Perindo lolos dan lain sebagainya. Tah berarti kan nya geus bertengger. Awas ya ku aing di Indonesia ye. Aing boga duit. Kemudian, hubungan anak Perindo aing makan jeung Donald Trump. Nah, di modalan ku aing nantak lamun aya Ki Haji asup ka Perindo. Lamun aya tokoh asup ka Perindo, deleukeun ka di akhiratna, disate sia. Parangsana. Lalawora emang aing teh nyaho gitu ya. Ahli majelis ieu ge aya 2 nu asup ka Perindo tokoh. Ye, nyaho aing goblok sia. Caknya nama aing teh nyaho meureun. Ye pancen kieu kan goblok-goblok. Mojehna beungeut sia mah digoblok-goblok ku aing. Ye, parangsana. Atuh boga deg-degan ge. Masyaallah, teh jelema teh boga deg-degan. Ya Allah, ya Rabbi. Pernah sasalaman ka kula. Maju, kukula teu ditarima sebab teu amplopan. Hayang aing. As. Pancen kiai kejem amat kiai mah kiai. Nyana teh keur cicing di hareupeun lawang neraka. Kiai teh keur cicing di hareupeun lawang neraka. Nu matak para wali Allah loba nu dibunuh, nu matak para wali Allah teh loba nu dianiaya, nu matak wali Allah teh sangat peduli ka negara-negara ka presiden. Nyana keur cicing di hareupeun neraka. Di lawang narakanya nama besi aya umat nu neuk asup ka neraka gebahkeun, besi aya nu neuk asup ka neraka gebahkeun. Beratna seorang ulama, seorang wali nya nama lain ngeunahan dunya teu hayangeun nya nama dibere jabatan bungeun nya nama tiba heula ge waliullah mambungeun dibere kedudukan teu hanai lah. Tapi cicing di hareupeun lawang neraka kiai. Maksudna besi aya jelema deuk ka neraka digebah, kuari keur ngagebahan bae. Eta kiai nu mantakan teman-teman ge nyaritakeun ngagebahan jelema anu ngridit besi asup ka neraka, kiaina keur aya di hareupeun lawang neraka. Ieu mah ulah lamun endek suku bae ka nerakakeun. Eta kiai teh lamun digambarkeun cek Imam Abu Hasan Asyadzili. Nah, nu kula dek bakal zarah ye. Bakal zarah. Insyaallah Salasa ba'da asar. Jadi minggu hareup libur. Alhamdulillah. Ente sih sebenarnya anu keresep ngaji mah waduh cenah kiai komo resep dagang mah. Aduh. Pedagang ngomong, libur jauh, atuh urang teu dagangnya, nya mah lain nyaritakeun ngaji. Nyaritakeun teu dagang, boloon. Ieu pancen kiai emang ngadengan nyaho aing. Kos kitu ieu teh kudu dipagahan. Eta. Nah, minggu isuk libur. Insyaallah rencana lamun teu aya rile waktu malam minggu. Jadi minggu hareupna ngaji. Lamun datang tah direncanakeun jam 10 penting malam minggu. Lamun cenah teu datang, atuh sia mah ka dieu bae. Rencana penerbangan seperti eta. Salasa, Rebo, Kamis, Jumat, Sabtu, 12 hari. Malam minggu, naon gitu ngaranna datang malam minggu jam 10 penting. Eta rencana penerbangan. Lamun teu rile waktu geus minggu isuk mah libur, mingguna deui ngaji, dongeng-dongeng maroko. Ngaji nang kumaha geus. Oh, pokokna mangga dongeng. Aya naon tadi maroko geulis apa jorekna ke di bejar. Sia mah kanu kitu bae sia mah.
Emang kiai aya naon ka Maroko? Henteu aya naon singan kieu doang. Ketika Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani keur kholwah tadarrur taqarrub ka Gusti Allah lantaran usia geus rada sepuh, mikirannya na saha nu bakal cicing di hareupeun lawang neraka ngagebahan umat. Eta nu dipikiran ku wali mah. Kedudukan wali teh kos kitu tah. Ieu asana moal kebal deui cek Tuan Syekh Abdul Qadir. Geus ngagebahan umat ieu nu ngabunuh supaya ulah nu babok, supaya ulah nu nipu, supaya ulah nu ngabohong, supaya ulah nu ngeridit. Eta teh nyana seakan-akan dinangtung hareupeun lawang neraka. Masyaallah karim eta wali. Pahit panas cenah lantaran di hareupeun neraka. Tapi tahan besi umat ka neraka, besi umat ka neraka dijagaan ku hari ngajagaanana. Kabeh teh kiai entu aduh entu. Maksudnya kabeh ngajagaan entu. Malam aya nu kiaina nu ka ditu molos. Besi pajar kabehan. Bangga bae kan kiai bangga entu. Coba ceda kiai anu henteu bae moal dicaritakeun. Henteu saurang we kula. Rahasia tah mah. Nah, tiba-tiba Syekh Abdul Qadir keur takerup tengah tiba-tiba Allah mere suara disebut hatib. Hatib iku suara ora rupa. Abang konon ge iku namina hatib. Ah, jenenganna hatib ana suara ora rupa. Ya kentut itu mah ge. Mengkonon serama. Nah, aya suara eueuh rupa. Di pikiran di benak hati cek Tuan Syekh Abdul Qadir saha si anu bakal ngagebah-gebahkeun jelema supaya ulah ka neraka. Zaman Kangjeng Rasul mah Kangjeng, zaman sahabat mah sahabat, zaman tabiin mah tabiin, kabelah dieu. Ya Allah ya Rabb, ya Allah ya Rabb cek Tuan Syekh. Tiba-tiba aya suara sat, wahai Abdul Qadir. Maneh moal kebal deui bakal balik ka alam asli akhirat. Geus dipersiapkeun ku Gusti Allah nu bakal nangtung di hareupeun lawang neraka. Ngaranna adalah Abdus Salam Al-Mashis Maroko. Nu kuari rek dizarah teh beus ditanya-tanya kieu nik naonan cenah ka Maroko. Sia mah kitu bae ka aing. Tah, suara datang nu bakal cicing di hareupeun lawang neraka. Ngagebahan umat Abdus Salam Al-Mashis Maroko. Masya Allah. Encan aya tah Abdus Salam na encan lahir ka alam dunia, encan lahir. Nah, dan saya geus di bejaan ngomonglah ka muridna di antara murid nu di bejaan Imam Badawi, Imam Dasuki eta kan murid-murid Tuan Syekh Abdul Qadir. Urang lamun nyaritakeun hiji Ripai Syekh Ahmad Kabirur Ripai eta kan hadiahna ka Ibnu Alwan, ka Imam Dasuki, ka ta eta. Sia mah nyaritakeun Ripai teh kagagahanana doang. Kagagahanna tuh jadi centeng di Tanjung Priuk teh eta teh boga hiji Ripai. Tah anu jadi kitu di baheula mah naon kitu ngaranna pasar paranti buah-buahan teh naon ngaranna? Induk Jakarta. Eta teh urang kulon boga hiji Ripai. Hiji Ripai mah tilok gelut batur kaburu sieun. Tilok gelut teh jeung tilok kikieuan. Tilok kikieuan. Tah kikieuan mah kadal tah mah. Gusak-gusak kadal. Mun aya jelema kikieuan min jumlati anak kadal. Tilok Ripai mah kalem nya mah. Jadi lamun aya musuh ngan di deuleudang, hah? Sieun teh heula. Eta lah Imam Ahmad Kabirur Ripai. Nu nya nama lamun ngawirina kapan kudu dicai. Dicai kieu bae 100 poe. Tuh sia mah meme perang geus embung teh heula, Pak. Eta anti dunia Syekh Ahmad Kabirur Ripai. Mantak saja lemah nu nyekel ilmu kaula, mudah-mudahan dideketkeun ka Gusti Allah, dijauhkeun tina dunia. Jelema anu ngalep hiji Ripai sugih kabeh teangan sadunia nu sugih pal aya.
Moal aya disumpah ku nya. Teh, mentak aya teh jelema keur ngawirid Ripai santri ku boleh dibejaan. Saya ngawirid Ripai sumpah Syekh Ahmad Kabir Ripai na cenah lamun nyekel ilmu ieu cek kita teh disumpah hiji deukeut ka Allah, nomor kadua ada jauh tina dunia. Bener cenah. Iya bener. Aing geusan bae atuh. Siapa kos kitu? Heran. Setengah sapotong da budak. Eta Ripainya apa kos kitu tah? Ngan kurang dijadikeun di Banten mah jadi Ripainya teh dijadikeun debus. Eta teh Syekh Ahmad Kabir Ripai, Ibnu Alwan, Imam Dasuki dan lain-lain. Nah, di bejaan ku tuan Syekh Badawi Imam Badawi murid dada moal kebal deui bakal lahir nu gagantian kula nu cicing di hareupeun neraka ngagebahan umat sadunya. Surti Imam Badawi ya Allah. Teu lila maot. Lahir heula. Jadi tahunan lahir, tahunan maut Tuan Syekh Abdul Qadir. Lahirlah seorang kutubul aulia. Geus dicaritakeun ku Tuan Syekh Abdul Qadir bahwa bakal ngagantian kaula sebagai kutubul aulia, kutubul aqtab, rajaning raja wali, Raja Wali Citra. Tuh, siapa kan dijawab kan? Dasar tukang nameureun. Kebejeruk sama tuh. Nah, Kutubul Aqtab Maroko. Ngisi bejakeun ngaranna Abdus Salam Al-Nashis Marrakesh nya ngomongna Maroko. Bener lah, gua dikunjungi ku kabehan. Orok teh lantaran Tuhan saya nulis ngomongna. Eta orok ieu orok ngonan kadang-kadang kakarak lahir sababaraha poe dilayat ku Imam Badawi. Sasalaman. Orban Haji Pendi mah geus kolot gesek sasalaman. Hese jalan bae lain kanu sugih mah. Mun sugih karak euy bangsa masyarakat nu susah deuk sasalaman berateun mah. Imam Badawi ngalayat ka dieu nyahueun bahwa ieu nu geus dicaritakeun ku guru aing ieu lah Kutubul Aqtab. Beunta orok karak saminggu macan bisa beunta. Sasalaman deui masyaallah karim. Ieu nu deuk dizarahan teh si ayang nyao, nu deuk dizarahan eta. Tah nu kadinya tanyana nu cicing di hareupeun lawang neraka ngagebahan jelema. Sekarang ulah tah tugas waliullah teh ya sadunya seakan-akan cicing di hareupeun neraka. Atunyana panas. Atunyana watu pasti loba nu nyiekeun ku jelema-jelema teh ya ngeun dibere kategeran we ku Gusti Allah lamun dibuktikeun ku bahasa seperti eta. Emang ngeunaheun kitu jadi wali. Jadi wali mah seperti kos kitu, capek sebenarnya manahanan manusia. Capek doana ge lain jang sorangan pan waliullah mah ya Allah ya Rabb. Teu meunang ngadoa jang sorangan. Apaan ai urang mah ya Allah ya Rabb salametkeun abdi ka jeun nu sajeun mah cilaka ge tolol. Untungkeun dagang abdi tatangga abdi merugikeun habek. Dia seakan-akan pan jelema ngatur Allah sama apa? Allah teh diatur ku nyana. Loh. Ye. Untungkeun batur rugikeun loh. Sari cak Allah teh kudu ngatur aing atuh. Wali lain kitu wali mah nyana geus teu boga irodah teh teu boga karep. Kumaha karep Gusti dijadikeun kutub orok keneh panjana naon geus dijadikeun Kutubul Aqtab. Tah, kos kitulah para wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Jeung neuk ka mana deui? Neuk ka Turki saha Turki? Eta konya ulah make L dulu konyal. Wah, orang Garut tuh bagi konyal mah. Bandung konya. Imam Jalaluddin Rumi terkenal di urang ajaran Imam Jalaluddin Rumi nusok ditayang-tayangkeun di Jakarta, di Senayan, di Ancol, di Taman Mini, di berbagai sanggar-sanggar. Sebabnya nama waliullah tetapi budayawan sekaligus musikus seniman. Waliullah Jalaluddin Rumi. Wah, ajaran-ajaran luar biasa diurang di Indonesia. Penganut Jalaluddin Rumi loba kuburanana di Turki.
Nah iya bakal kadinya cerita ke Jalaluddin Rumi itu tabang kawadahan Imam Jalaluddin Rumi mah Imam Jalaluddin Rumi mah anu manehanana jeung serikeun ka jelema anu cinta dunia asal aya jelema cinta dunianya nama cerik ya nama ditanya keur can ngarti ku muridna mama kunaon sih make cerik mal ngarti sia mah tanya deui mama kunaon cerik mal ngarti muncak bahasa urang kulantaran loba nanya si eta cinta dunia pajar nu nyana deuleu tu nu sugih si anu paeh dunia na kunyana pajar nu nyana ieu nu aing itu nu aing barang paeh dibawa tante aing ceurik jeung ceurikan eta wali teh kos kitu wali mah urang mah kudaon ngadoa ya goni agnini teu beres jalan ridho jeung ceurikeun jelema anu cinta dunia tapi ketika aya jelema nu sugih maot nyana seserian murid bingung ban aing heran sakeuna ka guru urang kunaon kamari jeung ceurikan jelema nu cinta dunia ceurik dia lain lalagaan ceurik si itu nu sugih maot nyana seuri aing geus nanya deui lah teman tanya ku sia tanya aing mah bingung mama mang anu teh nu sugih maot heueuh kamari mama ieu sababaraha bulan yang ceurikan jelema nu cinta dunia aya eta nu sugih maot kok seserian sia mah jelema nu cicing di hareupeun lawang naraka teh tilu hiji kiai dua pedang nomor katilu dunia teh cicing di hareupeun lawang naraka dek dikamanakeun ieu aing cak dunia ku sia lamun sia bisa ngagunakeun aing dihalangan ku aing cak nya teh kudu asup ka neraka nu sugih tapi lamun teu bisa ngagunakeun aing molongo cak nya teh kitu bahasana Imam Jalaluddin Rumi mah bahasana teu kaharti ku urang jelema wali mah kabeh ge akur tah cicing di hareupeun lawang naraka kiai wali Allah cicing di hareupeun neraka nu sugih cicing di hareupeun lawang naraka si eta mah sugih ge sugih duniana ngahalangan lawang naraka sebab waktu keur hirupna kajahoan asal aya jelema datang ka dinya minta tah asal jelema ngabangun majelis tah ngabangun masjid tah aya rangda kolot tah rangda ngorek teh kudu dicaritakeun eta mah nyanon sembarangan jasa pokona mah oh kos gitu tah dunia ngahalangan neraka nu mantak ittaqun nar cek Kangjeng Nabi walau bisyikik sama jaga neraka sanajan sabelah korma nah nomor katilu pedang cicing di hareupeun neraka nya teh kunaon emang maksudna gunakeun aing jang li ilai kalimatillah eta mah simbol doang pedang jadi nu di hareupeun neraka teh ya para wali-wali Allah teh ya neuleuh tilu hiji kiai wali ndek jadi naon bae mah wali nama ndek jadi kiai ndek jadi pedagang ndek jadi pejabat raja penting pangkat wali cicing di hareupeun lawang neraka ngageubahan jelema nomor kadua dunia cicing di hareupeun lawang neraka nyana anu ngasup-ngasupkeun ngahalang-ngahalangan ka neraka nu duniana dipake kahadean nah lamun dunia dipake abrut-abrutan ieu dunia ngaloloskeun ka neraka nomor katilu pedang teh ya ieu teh ya tugasna li'ilai kalimatillah perang berarti tuh jangan asup-asupkeun ka surga ngahalangan tina lawang neraka adalah perang li'ilai kalimatillah nah ieu endeu ka Turki hayang babarengan jeung ahli-ahli Allah nu jelas ka Baghdad geus ka Uzbekistan ka Imam Bukhari geus titip ti ditu secara batin Imam Bukhari gupay abdi engke di akhirat geus dititipkeun ka Tuan Syekh geus dititipkeun
mantap kajubrog urang mulu enon haolan ka dieu eta teh dititipkeun dia tuan saya nu milu haol ka dieu oge nu henteu ge pangnyatetkeun di bukuna cek tuan saya teh kubaceuna lamun anu henteu nyumbang kajeun nu teu nyumbang kumaha nu daharna 4 kali oh masalah sebulan teh geus kitu kumaha nu merkat bae aya kan jelema ge eueuh masalah catet bae sanajan boncit aya tanu catet boncit bakalna ya dititipkeun. Nah iya ge, ndek kadu tadi teh Abdul Salam Al-Masyis, Masya Allah, boga murid saha, eta Imam Mursi, guru Ibnu Athaillah, bah lain letik-letik jelema nu boga hikam, bahasa dage geus bahasa ma'rifat, bahasa hakikat, tilok make bahasa urang, make bahasa hakikat bae. Dadek zarah teh kadinya ka Imam Ibnu Athaillah nama geus tinggal tah. Urang sok kuari sok maca dalail kan Maroko Imam Jazuli di Maroko kuburan. Nanda kuari da ima naon kana dalail ti Kiai Anu silsilana mah ka ditu ka Maroko kabeh. Dalailul Khairat Imam Jazuli di ditu jeung sederetan wali-wali Allah. Poe Salasa insyaallah nu tadina kula ngan sakadar sa keluarga atau keluarga Istiqlaliyah adik-adik jeung teteh kakak aju kuari kabehan ye kabehan nambah nu tadina bookingna 50 jadi 80 lantaran sapoe kaduana nambah deh 150 nambah deh 160 leuwih nah ieu ge kuari lamun ditarima keneh mah hampir 1000 mun ditarima bener kukula oh kieu cenah 1000 ngan embung ongkos atuh teh kabehan jarek ieu kapal jang teu ngongkos teu narima kapalna kudu ngongkos bae nah ieu jadi libur minggu hareup kemudian minggu berikutnya lamun ngadenge bahwa malam minggu geus landing wah bahasa batur teh landing maksudna turun nah datang landas nah ieu berarti ngaji lamun gak beneran encat eta mah jam sabaraha bae datangna jam 10 jam 11 jam 12 jam 1 isukna ngaji bae ta minggu cenah kiai tundu atuh kudu mikiran aing kudu mikiran aing sia bae heuleunan aing ka aing mikiran aing sia henteu tah tapi lamun gak beneran berang oh berarti atuh itu mah urusan anak kan waktu pesawat iyalah walladzina kafaru ba'duhum mauliya'u ba'd jadi kafir jeung kafir teh waktu Amerika ka Indonesia teh hayang boga hubungan lain leutik-leutik hubungan bilateral antar Indonesia jeung Amerika politik ekonomi budaya di urang geus luar biasa budaya Amerika nyana di dieu gede namakan boga tangan-tangan nyana kafir Kristen Yahudi di Indonesia mendak ulah cek Gus Dur teh mah siapa bilang di Indonesia enggak ada Yahudi banyak waktunya ada kunjungan ke Israel teh ka disalengserikeun kenapa sih Gus Dur ke negara Yahudi cicing bae nyana lantaran didesak kenapa Gus emang kenapa itu kan negara Yahudi emang di Indonesia nggak ada Yahudi dikaritukan emang di Indonesia banyak Yahudi di Indonesia coba sebutin ya nama disebutkan dengan mau bejakan kukula si anu makanya kan pakai kopiah sok sholat iya itu sebetulnya sholat mah sholat aja tapi dia anak buah Yahudi cek Gus Dur pinter tuh Gus Dur pokoknya itulah nah jadi Yahudi diurang Nasrani atau loba diurang wari anak buah Trump diurang loba jasa sia di mata hati sebab nyana walladzina kafaru ba'duhum auliya'u ba'd nyana jeung nyana saling keket nyana teh keket teh nyana ngahiji persatuanan atuh urang kudu jeung Islam deui tingali lamun deket partai minimal nu mana ieu anu osok maca Quran wow mana ieu partai anu waduh hebat pan henteu cenah bejaan we kitu hayang aing ngabejaan sia henteu ieu cenah bejaan we embung aing can dibere duit masalah aku partai kan iya tuh emang cara mere can aya
Lamun aya diterima tante atuh kumaha gede jeung leutikna bae lah. Teu aya kayak dibere-bere nu sekarang itu. Tah, iya. Walladzina kafaru ba'duhum awliya'u ba'd. Jadi berarti cek Imam Razi muslim jeung kafir aya jurang pemisah. Sebab Al-Qur'an ngajelaskeun Quran mukmin ulaika ba'duhum awliya'u ba'd. Kafir ge ba'duhum awliya'u ba'd. Ketika Kangjeng Nabi dakwah terus nyana ngahiji sampai diusir. Pengusiran Kangjeng Nabi oleh Nasrani dan Yahudi. Hijrah ke Madinah. Iyalah ayat ngajelaskeun tentang para mukminin jeung para kafirin. Kulantaran para kafir terlindung melindungi tolong menolongi satu sama lain antara kafir jeung kafir. Atuh nyana teh dina ngawaris sarua di satu lamun kafir paeh anakna kafir ngawaris sesama kafir. Kulantaran atuh berbeda jeung mukmin maka ketika mukmin bapana kafir bapana teu ngawaris pada irsa bainakum wa bainahum teu aya silih waris teu aya ngawaris antara anjeun para mukminin wa bainahum jeung para kafirin. Loba jelema kuari anu asup Islam di budak anakna Islam bapana henteu paeh bapana teu ngawaris. La yarisul muslim al kafir wa la yarisul kafiru al muslima. Itu kere bapana muslim anakna kafir teu ngawaris. Sebab naon? Ieu ayatna walladzina kafaru ba'duhum awliya'u ba'd. Tuh, mentak berbeda. Mentak aya satu keajaiban di Indonesia dengan kekuatan Bhinneka Tunggal Ika Pancasila. Berbeda-beda agama tapi ngahiji satu keajaiban dunia. Istimewa di urang. Istimewa lain lalagaan. Di urang mah bisa babarengan lempang ngadirikeun negara. Si kafir, si muslim bisa ngahiji. Si budak asal ulah macem-macem cara kamari Ahok. Macem-macem di urang geus sarua bae. Partai mah organisasi hanya sebuah baju. Muhammadiyah bajuna baju anti kunut, tapi kan sarua kitabna Al-Qur'an. Gitu kan? Tuh, NU bajuna baju NU di jerona ngan make usoli doang bedana seeutik. Tapi Quran kan sarua. Nah, HTI teh deuk ngadirikeun khalifah. Lantaran tanpa aya khalifah pabrencai. Sarua nya ge kitabna Al-Qur'anul Karim. Eta mangan sakadar baju doang. Ketika Quran dihina, baju dibuka. Hei, pan sia Muhammadiyah mah baju doang, paling geus bikin, paling geus dibalangkeun ka Senayan. Hah, si hati ibadah mangan baju doang. Tetep ruh aing ruh Al-Qur'anul Karim. Tuh baju doang sama Muhammadiyah baju doang, piceun bajuna rohna Al-Qur'an. Ge NU baju doang sama. Rohna Al-Quranul Karim sandajan teu didukung ke ketua NU orang NU abualaya menyatu di lapangan demi ngadirikeun ngaluhurkeun wahyu Allah Al-Quranul Karim. Tidak tahu itu NU, HTI, Khuruj, NU dan lain sebagainya. Ieu bae nu sugih, nu susah. Ni ele demo ni. Masya Allah. Ai gadis mah lain demo ieu gadis teh teman jualan diri. Nih saya masih gadis nih Ki Fudoli nih. Mau enggak sama saya? Nih nomor SMS-nya. Atuh Ki Fudoli teh yang ora keneh panjana mah. Atuh di balik demo horeng sambil menyelam. Wanto, ieu mah hiji lillahi kalimatillah. Runtuh. Ahok sadar atau tidak sadar harus meninggalkan kursi. Walaupun beli lagi beda kursi yang di Solo dengan kursi yang beli baru. Pamajikan anak deh minta cerai. Di mana sih alamatnya kita coba aing panengankeun. Tah kan. Nah, ulah coba-coba di Indonesia. Di Indonesia teh kos nama cara ruek, kos nama cara ricing, baik.
Tapi aya konstituan tadi Indonesia mah beda jeung di negara sejen. Beda. Batak bisa dihijikan di urang mah model di urang. Hei, sia Muhammadiyah pan kabari mah anti sholawat kok sia marhaba. Ulah loba ngomong. Atuh kunaon atuh di lapangan ya Nabi salat. Pan lamun eukeur umurudan mah bidah atas sia Muhammadiyah mah bidah. Tapi kamari mah kan di lapangan ya Nabi salaman walal berkatan. Di urang aya kana aneh di baheula di urang di baheula. Lain lalagan urang menceritakeun sejarah di zaman Belanda mulku kula diceritakeun seperti eta. Terus mata kuari ge kuari ye kiaina nu dihanteman ku nu edan. Kuari mah musuh kiai teh nu edan. Asal nu edan we, asal ieu. Ieu musuh aing ye. Atuh pan urang gelut jeung nu edan mah salah. Ye, atuh pan urang mamake siap, artinya mah pan teu. Nu edan atuh ngaranna ge atuh. Di dieu ge nu edan mun ngamuk babaya atuh si eta tah. Edan ngamuk eta kos gitu. Nah, iyalah horenganan situasi politik mah seperti eta. Masa si nu edan serempak sa Indonesia. Haju nu edan ka imah kiai bae deui. Henteu aya kitu mana imah Haji Pendi. Ah, lamun imah Haji Pendi ku datangan ku nu edan, udah gua wakafin tuh. Masya Allah. Berarti kan lain saedan-edana ya situasi politik seperti kos kieu aya dalangna meureunnanan aya nu ngabiayaan meureunnanan dan lain-lain sebagainya nyangakeun sadaya-daya belah dieuna secara praktisna atuh ka anu eukeur ngajabat belah dituna mah atuh ka Gusti Allah inget ka Syekh Jalaluddin Rumi nurek di zarahan cek jana nu puang hese-hese nama sebenarnya pangblon-blona nu pangblon-blona cek Imam Jalaluddin Rumi di mana-mana jelema susah ngalawan anu kuat jelema lemah ngalawan nu kuat bolon begitu aya nu gelut nu lemah jeung nu kuat Imam Jalaluddin teu neuleukeun cak muridna teh eta nu lemah ngalawan nu kuat anu dicaritakeun ku mama teh lain eta begitu aya deui nu tarung jelema lemah leutik jeung nu gede Imam Jalaluddin cuek bae ieu kumaha sih omongan mama kok jadi kos kieu cenah nu lemah ngalawan nu kuat bloon cik Imam Jalaluddin ai makhluk jeung makhluk mata mah aya geusananan tah nu lemah teh urang sebagai makhluk ngalawan pangeran anu kuat eta karak bloon tah kakarak nyana ge kan tan nu diomongan teh termasuk ngalawan hampura kula dibalik bae teh asana ka aing mah ye bisa di Imam Jalaluddin kos Gus Dur kitu tah ya Allah ya Rabbi atuh inul dicarekan ku oma kabeh reaksi atuh kenapa jadi bingung-bingung jeung Gus Dur ya oma juga atuh katanya itu mah inul perempuannya atuh laki-lakinya atuh cicing oma teu bisa ngomong atuh Alhadin sawa. Nah, etalah. Jadi urang nu lemah, makhluk lemah. Kunaon ngalawan ka Gusti mah lain make pedang, teu iman ka Allah, teu sadar ka Allah. Eta ngalawan ngaranna. Kos urang ku ari ye, ciuk diuk, itu keur nurut ka Allah. Kalaluar bae nyokot sendal, ngalawan ka Allah. Eta tah. Maksudna eta keur ngalawan ka Allah. Tah, eta jelema bloon eta kos kitu eta ngaranna. Datang ka imam muka warung kreditan malulu eta mah geus pang blon ablaul blon eta belah hayang jauh kaharti jadi bahasa wali bagos gitu mun dicaritakeun bahasa wali-wali Allah Imam Jalaluddin Batu aya kitabna Masnawi jadi kitabna ge kandel tuh lamun Ibnu Athaillah atuh eta naon kata naon ngaranna loba pisan teh Ibnu Athaillah mah carita-caritaan hakikatna nu guruna terus anu tadi ka imam gitu Abdul naon gitu ngaranna Al-Masyis nu endek bakal dizarjung loba-loba deui wali-wali Allah anu engke dongeng nama minggu isuk teh minggu deui geus ngan sakali dongeng doang ke bakal lamun teu ngaji cidaka geus Ikir cerita lu sugih horenganan sugih dunia ngahalangan lawang neraka gagah pedang ngahalangan lawang neraka ilmu kawalian ngahalangan kana lawang neraka jelema etalah anu bertugas
nyeuhkeun jelema tina lawang neraka. Tadi dekan neraka supaya ulah jadi ngan tiluan. Hiji nu gagah pedang simbolna. Dua ahli Allah nu pinter wali simbolna. Nomor katilu dunia. Ku dunia jelema anu ceurik repeh, ku dunia jelema anu sedih repeh, ku dunia jelema anu teu daek dicandung dah repeh. Urang geus teu daek dicandung we. Atuh boro-boro nyandung, atuh endek nyandung mah ke geus sugih. Mun sugih eueuh masalah. Ha, teh nyaho aing sugih. Tah mobil tah. Tah mobil, tah imah tah jang sia tah imah tah mobil. Wah aing mun nyandung. Ha. Masih kada kitu keneh bae. Henteu cenah gol tuntutan adil tenang, soal adil mah teh mah aya di kakak. Kakak nu ngatur teh kos kitu mah. Mal pati-pati ngawudu kakak ge. Lamun teu boga kalapa, atuh tenang bae sih. Cirikeun we ku neng deuleu keadilan kakak. Jaga ngomong mah. Aduh. Nah, Sugi. Ulah mah inget ka Sugi teh inget ka dongeng nu keur didongengkeun. Jelema ibadah bae ka Gusti Allah suami istri ngarora keneh. Kulantaran ibadahna pohara tahajud teu pernah dilewati tama duaan tama. Duha maca Quran so naon kitu ngar tahajud puasa hebat jasa. Setahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun. Cek Gusti Allah Jibril bejakeun kedua manusia suami istri nyana umurna bakalna dibere 60 tahun kan udah dibejakeun soal umur mah ngan kibae itu mah nyana bakal dibere kasugihan setengah umur bejakeun milih endek ngora sugih teh kolot susah atawa keur ngora susah kolot sugih umurna kira-kira 60 tahun tak 30 tahun ngora sugih engke 30 tahun dicokot kasugihanna susah masa tuana apakah endek kolot 30 tahun kolot sugih kuari susah 30 tahun bedakeun kajana milih endek ngora endek kolot datang malaikat Jibril. Waalaikumsalam. Naon? Kula utusan Gusti. Oh, masyaallah. Naon ieu? Anjeun geus boga peris, aya pangalem di Gusti Allah. Ku hebat-hebatna ibadah lantaran anjeun soleh pamajikan solihah, maka Allah ngabejaan maneh bakal umurna 60. Nah ieu 30 tahun bagi 2. Ku Allah dek dibere kasugihan. Jadi artinya masa muda setengah sugih ke kakolotnakeun susah atawa kolot sugih ngora susah kuari kan maneh teh umur teh ieu teh 25 tahun jadi lamun 25 tahun tinggal bagi 2 deui ka ditu kayak 60 teh ka 20 25 ka 60 sabaraha tahun 35 tah bagi 2 tah deuk sugih kuari keur ngora engke kolot susah atau kuari susah kakolotakeun sugih. Ayo. Kita perlu musyawarah cenah kieu. Jeung pamajikan. Neng kadatangan utusan Gusti. Maksudna Gusti dek mere sugih tapi setengah umur urang ti ayeuna. Tita milih maningan kuari keur ngora sugih urang. Ke susah, ke kakolotakeun susah. Susahna lain lagi susah jasa. Atawa kuari susah urang. Engke ka dituduhkeun sugih masa tua urang sugih cak kakak mamaningan kakolotnakeun sugih kuari makan urang tanaga aya sanajan teu dahar urang kuat suku mah ge urang mah teu kuat teh ngora tapi kan masa tua mah hese dibere sugih urang kan kenal pake sedekah bagus ku urang masa tua urang dahar minum sedekah nyi masjid kitu bae nih cek kula mah maningkeun ngora Kak atuh musyawarah pamajikan jeung salaki ge. Neng mah maningkeun ngora ka urang mungpung keur ngora. Ai kakolotnakeun mah pandahar ge teu hayang Kak. Minum teu hayang. Teu sabeda kolot. Dibere susu utah deui Kak. Sugih naon hartina geus kolot bakal. Ayo coba beres ge siki asem peh di dinya bisa. Atuh gak ada salak Banten mati Banten datang ka dieu ge ileg we. Eta geus kolot. Jak salak kieu pinter geus ya.
gimana manehkeun ngorong dahar minum sodako geus bae pokona sodako keun hurung keur ngora ka ditu mah sanajan teu boga geja urang teh emang geus loba ka nyeri mata geus dicabut meureunana ceulik kitu keneh darang dahar kitu keneh lah sampai tinggal nungguan paeh tah maningan mana Kak sia bener aing bener sebenarnya maksud embung elehnya na ge sarua Jahe oge ya. Ieu keputusan aku kumaha? Enggak tuh cara. Kek urang tahajud heula ke istikharah. Nggih bandingan mana. Geus teu kudu istikharah ka dieu mah utusan Allah. Tinggal urang milih deuk nu mana kumaha urang. Ieu mah langsung utusan Allah. Engke bakal datang deui ngabejaan tah deuk nu mana urang geus kudu boga keputusan. Coba kakak atuh cenah urang isukan ke tenang heula. Mendingan keur ngora sugih kolot susah tah nyana merena kitu amatnya jeung nya atuh mun sugih bae terus tuh awewe mah bae kos kituan tah awewe mah aya buntutna bae geus dibere kos kitu ga hayang sugih bae kabeh heuh nya euy mah geus carita tah ieu ti Allah geus kitu bening mana tah cek kakana geus kakak mah geus nurutan neng bae keur ngora sugih kakolotakeun susah masalah wari susah kakolotakeun sugih masalah wes geus eta bae kalah urang keur ngora sugih abeh geus ngaranna ge ngora kitu tapi urang mah pan sodako mun aya nu perang biayaan kurang perang masih masjid aing mah eta mah gitu geus atuh eta keputusanna boleh nya teu kebal menang saminggu datang deui malaikat Jibril waalaikumsalam saya keputusan aya kumaha ngora bae sugih kalot kok geus kolot mah kajeun susah ge alasanana ai keur ngora mapan ngaranna ge ngora ieu ngeunah itu ngeunah kemudian ngaranna pantes ngora sugih pantes kemudian dipake ngebangun sodako aya sahabat nu hayang sodako-sodakokeun pantes keur ngora mah ai geus kolot bah geus sanajan teu sodako ge geus kolot ieu barang dahar jeung nginum ge geus dengareunah bener cek malaikat Jibril deuk masa muda sugih tua susah sarua ndek kolot sugih ngora susah sarua ai model kos maraneh mata suami istri akur mun boga harta sajabat ti dahar nginum pake ibadah ka Gusti jang perang jang masjid jang majelis eta mah ngora kolot ge sarua bae maka keputusan Gusti Allah lamun maneh kos kitu motifna cak Allah maning disugihkeun bae saumur hirup. Oh, lain masya Allah sih aku mah. Boga maksud aku mah sia. Ye, buku nu aya ge teh disirkah-sirkahkeun, malah manu batur dicokotan. Ye, lo baju dongeng nabrakat leungit. Jore jasa pan. Jadi Allah teh ngecek niatna. Atuh kos kitu mah cek Gusti Allah ngora jeung kolot pake ngabangun agama atuh maning dibere sugih madak loba jelema dibere ku Gusti Allah sakasugihan pake sodako nyieun masjid nyieun pondok lain sugihna terus bae aya anu agag-agagan ieu sugih kuari susah bongan beulina agag-agagan lah cek Allah keur ieu dibere sugih teu kena naon geus maning disusahkeun abak keur ieu ku aing dibere sugih ya eta anu nginjem mobil ge cek maning mere bensin bae mata daripada sia make mobil aing mah resikona gede encan mun katoel encan mun nabrak encan mun naon uyang teh jelema ngomongna aing mah daripada mobil aing dipake tah nu pelit mah kos kitu da nu pelit mah eta nu pelit mah di Cilongok mah eueuh nu kos kitu eueuh aing belah kulon Gusti Allah nu pelit mah nah cak Gusti Allah keur ieu ge aing geus mere mobil ka sia keur ieu ge aing geus mere dunia ka sia tapi mana masjid urut sia, mana majelis urut sia, mana pondok urut sia, mana yatim piatu anu benar-benar narimakeun ka sia cabut wae sia dunia sia emang nu sia nu aing selesai entek sia ada niat walladzina kafaru ba'dhum awliya'u ba'd illa taf'aluh lamun anjeun teu mari gawe kana sosobatan jeung muslimin megatkeun para kufar bahaya takun fitnatun fil ardi wa fasadun kabir
Mantap tetap baik hubungan urang teh walaupun kukumaha ge komo di negara Indonesia urang ulah neuleuh naona neuleuh bangsa negara sabangsa sanagara dari Sabang sampai Merauke ieu dibeungkeut ku Bhinneka Tunggal Ika lamun urang kuari teu migawe asih-asihan bahaya engkena takun fitnatun fil ardi wa fasadun kabir bakal aya kerusakan anu pohar urang dibeungkeut di negara Indonesia asal urang jeung urang papada mukmin papada muslim kudu ngayakeun persatuan hese ngayakeun persatuan teh bentuk organisasi pibuktianana jadilah Muhammadiyah pibuktianana jadilah itu NU pibuktianana jadilah Khuruj pibuktianana jadilah HTI dan organisasi-organisasi satu hiji kene rohma Al-Qur'anul Karim nyana ngahiji Buddha Konghucu Hindu ngahiji nyana Kristen Yahudi ngahiji tapi orang dibeungkeut ku Pancasila nah lamun urang teu ngalaksanakeun kana asih-asihan jeung muslimin urang teh paberencai pegat jeung para kafir takun fitnatun urang bakal ngarasaan fitnah fil ardi wa fasadun kabir kerusakan anu gede mantak sok gara urang ngahiji aya anu secara praktis organisasi praktis partai praktis urang mah ngahiji ya di majelis taklim kuari henteu make organisasi henteu aya baju urang mah teh sugan ieu teh baju organisasi teh partai teh ieu mah ka dieu mah ku abeh jelema ya di NU ngaji di dieu Muhammadiyah ngaji Persib ngaji di dieu mah ka dieu mah HTI ngaji di dieu di Indonesia mah pokona Khuruj ngaji Islam anu jenggotan teh ngaji ka dieu mah ngaji kabeh mantap sih ada besi anu jenggotan eta ngararaji masalah ngararaji kabeh ge sebab naon sebab roh nama sarua Al-Qur'anul Karim masalah kabeh ge maka loba Muhammadiyah anu datang ka kaula baheula mah alhamdulillah cenah kiai ku barang terus bae ngaji ka Cilook kuari kula aya NU mah lain tapi geus akur jeung kiai ieu ben akur-akur wae sih mah keur ieu mah kudu tilok usoli kuari mah kudu usoli keur ieu tilok kunut keur ieu sih Muhammadiyah emang bapak Pak Haji keur ieu Muhammadiyah kuari henteu kuari mah NU lain kula maksudna sarua bae jeung kiai cenah kiai ge lah Muhammadiyah lain Persib lain jeung NU lain geus atuh akur-akur malah kula sok diseungseurekeun ku babaturan usolli ngajak kula usolli atuh sih mah ngajak ieu atuh sok ngajak kuari Muhammadiyah ngaji jadi berubah persis sarua jadi berubah nah iyalah kula taredaun kula mah endek Muhammadiyah endek persis endek NU endek hayu ieu mah ngaji sarua ieu mah roh urang Al-Qur'anul Karim tah ieu kuari pemerintah loba komo mantan mah geus teu daya upaya loba kuari balaya mantan lurah mantan camat mantan ngajina ge juara rawuh nya mah aya anu kelas beneran ieu mah kelas lain lalagaan embung turun-turun aja ngajina ge di mobil bae bebe jaga kula kiai lah atuh ngarada ge kula bajan urut pejabat di luhur kan masalah geus di mobil ku masalah di mobil bae ku datangna ge alhamdulillahirabbil alamin si ade bisi ega ledek belah ditu seserian jana halo bae kuari anu jelema-jelema rada geledean mah pan embung ngahiji kan jeung lemah susah kajeun heulanan kajeun masalah penting ngaji Masya Allah Karim nah engke ge ngahiji sorangan roh kan ngahiji mah roh jang naon urang ngahiji awak tapi roh teh ngahiji justru nu hese ge ngahiji ruh ieu nu mantak dae ka Turki Zara roh urang teh geus ngahiji roh teh dihijikeun kebraya ka Maroko sakitu jauhna eta teh roh nu ngahiji ai awak mah tuh bisa bae tah mah kosina mah bobogohan kosina bobogohan neng aduh sebenarnya mah deui wanita yang dicintai kecuali neng gombal padahal mah di Karawang sakarawang emang lalaki gombal kos gitu buaya atau mah hiji awakna doang ai keur jeung awewe ieu mah aduh geus kikieuan bae bangun happy teh bangun happy
nya nangis neulean jembe boga jangjijin urang Subang sial tah walladzina kafaru ba'duhum awliya'u ba'd la taf'alu takun fitnatun fil ardi wa fasadun kabir artina horegan mukmin jeung mukmin kudu ngahiji kafir jeung kafir ge jages ngahariji ngan ketika aya perjanjian lah dirumpak sanajan kukumaha ge perjanjian mah tetep bae kudu ditolelir lamun urang teu migawe henteu mentolelir kana perjanjian tersebut engke bakal aya fitnatun fil ardi wa fasadun kabir naon lantaran engke kabelah dituna kufar kuat dikuatil kufri kufur beuki kuat Kristen kuari beuki loba dengan cara loba perumahan nyieun gereja-gereja sarana pendidikan terus kuat nyana geus diukur ku nyana asal urang geus sekian persen ekonomi geus dikuasai ku urang main politik kuari geus mulai lamun geus dikuasai ku kafir negara urang tidak menutup kemungkinan bakal aya fasadun kabir teh naon iya peperangan gajeun kumaha sebab urang merasa mayoritas cuman bodoh nyana minoritas tapi pinter urang mayoritas tapi susah nyana minoritas tapi kuat sugih ya otomatis urang ngandalkeun kalobaanana doang tetep bae bakal aya fasadun kabir mentak kudu aya penyuluhan deui sebenarnya di negara untuk menjelaskan tentang Pancasila kuari Pancasila teh kan geus dicabut eueuh penyuluhan nah sehingga urang teh kuari geus teu terasa dibeungkeut ku Pancasila. Emang Pancasila bagus kiai jangan beungkeut bangsaan Indonesia bagus jeung urang mah wallahu alam. Henteu cenah urang make Quran mah ai bisa mah dia. Hese dihijikeun make Quran teh dibeungkeut make Pancasila ye. Jabutir-butir mah tidak Quran. Geus bae urang make Quran bae geus urang nyieun khalifah. Ai bisa mah masalah. Satuju jasa aing ge. Ngan meme satuju urang beungkeut damai ulah jadi fasadun kabir. Ulah jadi fasadun kabir. Wah, kuari mah partai jeung partai ribut. Blek baheula mah komo keur tilu keneh. Golkar, P3, PDI. Asa deuk perang bae. Asal kampanye P3 bae. Wah, urang geus ngomongan bae. Awas ieu teu milu kampanye kana raka sia kan ieu Ka'bah. Bedo sia ku urang ge pan salat nyembah ka Ka'bah kuari ieu Ka'bah mah sia doraka sia. Eta kabeh diomongan kan ku urang. Awas ya doraka sia. Urang lamun aya Ki Haji ka Golkar teh urang ngagoblok-goblok. Ki Haji ongko ka Mekah tapi nyana milihna Golkar tolongnya urang teh. Heuh aturan mah ka Ka'bah blon teh Ki Haji nya. Urang ku sabab naon eta? Urangna bodoh partai. Bodoh partai tak kuari makan urang geus palalinter. Cak nu bodoh. Teu ira pinter urang. Dia urang ngarasa pinter ke zaman Gus Dur. Kuari baca barodo deui. Di zaman Gus Dur makan pinterkeun. Urang nyaho organisasi, nyaho partai, nyaho bangsa, nyaho pokoknya di zaman Gus Dur setelah Gus Dur teh aya kuari urang barodo deui. Aya informasi anu positif eueuh. Kunaon ieu NU cicing bae urang teu nyaho. Kunaon Muhammadiyah kuari mencuat, urang teu nyaho. Kunaon ieu perebut ieu urang teu nyaho. Kumaha situasi politik di Indonesia urang teu nyaho, zaman Gus Dur urang nyaho. Berarti guru bangsa teh lain lalagan kuari saha nu pantes dianggap guru bangsa aja urang henteu ngarasa dididik ku si eta Gus Dur makan ngadidik. Urang nyaho kieu nyaho kitu nyaho kieu nyaho kitu di zaman eta. Nah kuari kan ieu puing-puing ieu kuari. Sisa-sisa ieu. Ieu sisa-sisa perang Gus Dur ieu. Ya teh puing-puing dah. Atuh Haji Pendi ge kana asup PKB eta. Weh, partai karung butut eta. PKB eta maksudna. Ya Allah ya. Walladzina amanu wa hajaru wallahu a'lam